kerja kamu. Boy, lu kerja lu yang bener. Penangis bener. Ayo balik siksaan merah. Lu ngotot, gue tembak pecah kepala lu. Ampun. Cuma tembak-tembak wah, PDKT kayak muncul. Iya, capeknya gawe, iraga jana. Gaji, penan gaji proyek sih. Mau gawe kayak dipaksa. Tapi dia nggak dipaksa sih. Sia aku yang paksa, dek bung colok yang gagal pacul. Mung teuing aing haju aing gitu suaraan. Gitu iya tuh kedua suara silent. Oi. Nyusahin aja lu. Istirahat. Oke, Bang. Istirahat, Apa? Nah, Ada dangmok nih. Mandi lah. bunga yang sing caah sih mah. Caah siapa burangan nih. Pas yang diajarin si Abah, jus berod, pirakusin kana caah Aing jurus berot marok, cer kekuasaan ku aing eta mah. Terus ya bisa ada jurus naon, Bob? Jurus kodok penda sirok aing. Jelas sama Geus udah. Gampang Bob bangun caah mah. Kayak samun pahit ku aing mau ditolongan supaya sama mati sahid. Geus ayo. Calang saya udah. Ayo. Pong, aing mandi lah Pongnya. Oh, Kade. Iya bah, teh nak. Iya kue nak. Abah nage haranak bikin itu kabar udak tuh, karunya tuh. Nah tuh. Tah gerada haranan tah kue tah. Ti, nuhun ya. Wih, Pong, Siti mau kan kue ya. Wih, Pong, Siti mau kan kue ya. Sarebeuh aing. Si Siti mau kan kue, bolot saya tawarana. Astagfirullahaladzim, lain aing nu bolot culisian eta saya ngodeng doang. Pong, mak kue, Pong deng. Kokong astagfirullah segala deng dina hili lali dijejak saku aing. Mas ya, Pong. Tadi deng aina rujak bebak pugu ieu teh kue. Kumaha sia weh lah, Kong. Tuh kan sya, jadi kalau ngaledek ka aing, taruh kan yang kingkong sakit ganteng nah aing. Kong, emang ge sama mirip kingkong albino. Kalah mabur ka masa. Ngalaberit. Acap pirit. Pantes wes ya ditawaran kue embung ge, orang kacap pirit. Gimana para tahanan? Aman menir. Pokoknya kalau ada yang membangkang habisi saja. Siap menir. Bob, wah kemana sih? Kok kadi sih siapa? Cenar kacai, hadiah. Sebenarnya marok, aing ngajakan si Alina kacaya rok. Aing bosen wae di ditu sama latihan wae. Calang sama. Ya tuh sama panunggul poe latihan emang teu capek saya teh. Atuh Bob, latihan teh penting Bob. Orang ke Islam Belanda.
bisa ngelawan eta guna latihan. Atuh gua apa teuing mah sama aing. Capek lah sama awak aing renjet sia. PA sama bener-bener. Bentar, ada penyusup. Oh iya benar. Ayo kita tangkap. Bobo ya, orang kakabong deh yuk. Bisa abah neangan sih ya, aduh. Nah, ini dia. Mau mana kalian? Pasti kalian menyusup. Itu mang itu orang mah cuma numpang doang gitu yuk. Gara si Jessica nyawan deh tuh. Ayo. Jangan banyak ngomong. Ayo ikut. Iya gara-gara si Rok. Pas dah. Aing mah. Jadi kayak gitu lah. Kabur kemana gitu? Tuh, jalan lu jaga lagi ketat ya mah. Bego siapa? Kumaha? Kita nonton Sudirman. Ayo. Iya aing. Izin Menir. Saya mau kencing dulu. Alasan saja kamu. Pasti kamu mau kabur. Bener Menir, yang kuat Menir. Aduh. Kebayang Menir. Ya sudah cepat. Woi, jangan kabur. Cepat kejar. Siap Menir. Ayo. Dasar kutu-kutu bangsat, susah diatur. Ai iya si Bobi jeung si Arok ka mana ya? Latihan geus arek mulai deui. Bieu mah bah ngomong na arek kacai cenah. Keur ngising meureun. Ah henteu yang ngising di laki yeuh. Buah mah pong taina teu pegat-pegat. Gelo bang ngising teu pegat-pegat ayeuna. Enggeus. Coba susulan coba. Arek mulai ge latihan deui ya. Kong, seberang lebok wae, sampur tuh budak buru. Oh, hayang ya, tinggal nyokot sayang mah. Embung aing mambung, aing manita guys ya susul si Bobi jeung si Arok. Oh, tuh. Ya satu gerak buka baju. Segala buka baju emang narik naon aing hi, aing mah titah nyusul si Bobi jeung si Arok. Atuh heus, sia menaik di kerok mah geura buka baju sia tah. Astagfirullahaladzim. Sah si naik di kerok bener-bener bibir sia tah koe nu di kerok. Kokong cek si Ipong teangkeun si Bobi jeung si Arok, ih lain dikerok. Nah, tah si Ipong teh jelas. Sia tah nu teu jelas mah ngomong ka mana daek. Teu yang tah ngerok pelek. Masya Allah kokong. Yuk, yuk. Capek aing yuk mah. Ayo lompat. Si Belandang udah manten situ. Kieu yuk, aing teu kuat aing kieu. Ai, aing kieu geus sia mah. Beungkeut we ku karet. Tunggu sia aju barang aing rintik sia mah. Dia nanti bagus gimbal. Yuk. Aduh saya makan. Aduh. Aduh, mantep. Najis aing gede-gede ngompol. Anjing deh. Umur ka tuh. Ayo tuh. Bingung aing kalau ditabrak sama. Ayo keluar. Siapa? Sama. Aduh. Menir, kita bawa tahanan. Bagus. Suruh dia kerja. Bong aing mau gawe. Nya sia embung aing gawe ah. Sia. Mending kieu wae. Aing hayang gabung jeung sia kumaha? Main gabung we lah. Pada gawe. Yakin kalian mau gabung? Gak bakal jadi pengkhianat. Yakin Menir? Saya bakalan setia Menir. Yakin gak bakal jadi pengkhianat? Yakin Menir? Ya sudah, bawa saja ke camp. Mah, tulungan orang mah. Ayo naon Jang? Urang diudak Belanda. Nu bener sia, terus di mana Belanda na? Itu bang. Jangan montok teh. Montok bibir sia tah montok. Ai sia kokong keur kieu kayak cager-cager na sia mah nya. Enggeus. Tenang Jang, ulah sieun. Bong. Tenang. Atur strategi. Siapa? Ayo. Urang kumaha yeuh? Di dieu we. Enggeus, tungguan di dieu. Jurang ka mana ya, Bah? Titi asup ti. Jadi umpan. Mau lari kemana kalian? Ampun Menir, ampun. Cepat, tapi saja. Ampun. Waduh.
Bah, hiji deh kabur. Tuh kabel tuh bang. Udah gula bah. Ulah. Geus kajen, kayak nambah loba yuk. Mana Belanda napang? Paehan gua. Telat sia mah. Geus paeh deui karek datang. Bagus aman Chan. Aman neng. Kumaha ieu? Mayat apa kamu datang yuk? Geus urang bikin kalele bae lah. Ayo, geus urusan. Mang itu istirahat dinya. Atuh orang istirahat ya. Mungkin lah poing lah bersih karak poing di tempatan jeung liu geng lah ini mah. Ih, lah teh ih. Dong gua langsung tersabar ya. Lanjut tuh ke pojok. Tanya. Sini. Tuh itu kan tuh. Tanya. Berapi ke saya cing-cing di dek cing dia ya. Ngenong di dia. Aduh. Ya Rok. Mantap saya cing di dieunya heuh. Dahar ngeunah cuma. Aju air ngipasan deh, ya lo. Nah, jadi Belanda orangnya. Secara di itu Bob, dahangna kubui we jeung kubuinya. Pada Rok aing sih mah pada ban kubui wae di itu. Saminggu we Bob langsung teh Bob. Sebeuh sabeuteung. Wah tuh karuhan sih mah, lain hintu deui. Kayak beuteung sia teh lebaran cacing di wae mah. Heeh. Tapi ieu budak begang-begang keneh wae sia. Ayo rakyat wae kan nyanyi ka rakyat ya. Bacot. Aduh, ya Allah. Aus amat yuk. Aus. Gol buru. Buru-buru ya sama arek balapan buru-buru. Aus aing yeuh. Jangan caya tuh sama. Kemana kobak kemana jangan caya buru. Geus sia ulah ngipasan aing wae karunya aing kenawak sia tah. Ning geus begang kitu. Tawak astaga geus diuk istirahat di ngadiuk. Diuk sia tah. Begang kitu tawak. Bener minta cae. Rok ngarenge teh Rok. Aus, aduh. Mas Cidaya rat, aduh. Anu minta cai. Sahanya tak? Dinyah we engge. Sampai mah. Ayo tangan yuk. Ayo runya ah. Ayo. Aduh, nyeri. Nyeri ai. Aus, aduh. Aus Cidaya rat, aduh. Sana aus bieu. Coba nyalangap. Asik bere cahaya. Aduh, saya aus yuk. Ayo, Ngabra nyalangap sia. buru aing aus ya, duh. Ayo dah. Nih. Pi. Nanti sama yuk. Canggu bi batur tikihan Aduh. gitu karunya sia ih. Kajen Rok panciki aing mah. Terus teh jam-jam ngeunah. Sawae sia. Beda sana. Cek naon dek ih. Sugane mah yang lebih mantap. Jalan rutan bae. Pi. Aduh. Naon di yuk. Bau yuk. Naon yuk. Pi. Rokok cek Aduh. sia mah beurem sih. Busahan di. Aing ngeubeting ieu. Ya kan sirop Bob. Pada sia cekina koneng. Aing bisa nginum soalna. Aing eta cai nginum horeng bensin. Sebuting ieu. Dar ku bui sih sakitu tah. Geus lah, ayo lah. Bau yuk. Bah, ini ulang latihan deh yuk. Abeh kuat bah. Kawat kok. Nah sekawat. Kuat kong kuat. Lain kawat coba nempok. Pantes we getahan. Oh, saya kena kawat ketihan. Kong coba tuh barang anak. Ubaran ta celis sia kong becager. Nah, nanti agar mana bisa cing ubar gitu. Geus ya ih kalara ribut jejak sia ku aing geurah. Bang, urang malah nyaledek. Mas urang mah rek ubaran. Astagfirullah, eta ceulin itu cager-cager ih. Iya sebenarnya sih, Bang lihat sirah apa ketian sih ya? Lihat siraing ngomong jeung sia teh nyambung-nyambung. Geus atuh sia aing boga murid teh geun parasea we jeung parasea ampun aing mah. Bah Neng, aik ulin heula nya keluar. Arek ulin ka mana, Neng? Itu tuh arek masak jeung ibu-ibunya. Hade. Assalamualaikum. Salam. Mana ya keluar wae lah. Assalamualaikum ya. Lapor Menir, prajurit kita ada yang mati. Apa? Berani-beraninya membunuh pasukanku.
Kumpulkan prajurit. Siap, Menir. Cepat. Karena putuk salam. Oh, di. Oh, sarua salah kurang deh. sayuran. Ayah tanya, tanya. Ayah sepi nawa. Sepi warungnya, sepi nulang mewah, nulang mewah. Kan sayuran deh, sayuran deh. Sayuran. Slow bayar jelang geus lah. Mama geus ahlak tam sakuna. Sepi nawa. Udah ngumpul salamna ya. Tadi di pangkuanang anak. Daunang geus siap. Kapan ini? Belanda nyerang kabehan kumanya. Bejakan apa sih Abah? Abah. Kunaon, Neng? Itu bah lembur urang bah dijajah. Ah, bener sate di mana gajah nak? Astagfirullahaladzim, dijajah lain gajah, bener-bener liar kong siapa he. Kalah halawak di letih. Mana aya gajah segede laler. Enggak sih, bener ribut weh, nggak pusing aing ngadengena ih. Pong, ilujeng Abah, orang selamatkan. Siap bah, orang selamatkan warga bah. Ayo tuh. Ih bah, rek kemana? Atuh arek kaditu Neng, arek diteangkeun. Beneran rek aditu. Beneran. Geus Neng mah cicing wae di dieu, jagaan kobong nya. Pong ayo. Gak ada atunya bah. Heeh Neng, si Kokong tuh. Kong ilu mal. Pong, tarik tuh. Bang adanya bah. Neng. Pong jagaan Abah aing. Siap ti. Ada kamar rasio. Ampun. Ampun. Tolong jawab, siapa yang membunuh para kompeni? Oh, jadi tidak ada yang menjawab. Prajurit, tarik satu warga. Siap ner. Ampun. Sekarang kamu jawab, siapa yang membunuh para prajurit saya? Ampun Menir, saya tidak tahu apa-apa, sumpah. Ampun. Sekarang kamu jawab, atau saya bunuh. Sumpah Menir, mau Menir bunuh saya pun, saya tidak tahu apa-apa Menir, ampun. Oh, jadi kamu tidak sayang dengan nyawamu sendiri? Baiklah, saya bunuh kamu. Silakan Menir bunuh saya, asal jangan bunuh rakyat Menir. Mohon, saya mohon Menir. Oh, kamu menantang? Ingat Menir, setiap kali darah saya menetes, tidak akan membuat hidup kalian tenang. Ah, banyak omong.
Ingat Menir, setiap kali darah saya menetes tidak akan membuat hidup kalian tenang. Ah, banyak ngomong. Sudah Menir, sepertinya tidak ada pelakunya di sini. Lebih baik kita pulang saja. Buang-buang waktu saja di sini Menir. Baiklah, kita pulang saja. Ayo. Siap Menir. Astagfirullahaladzim, kunaon ya? Pegawai Belanda, Mang. Tuh, bah, cok urang kayak. Wih, mamol bener. Mending ulang serang langsung, bah. Penjajah biadab. Bang, iya ku naga tihan tablak lari lah. Enggak sih mau ulang ngomong. Mal bener. Ditombak ku enta biwir. Bang, kunaon ya? Ya pegawai Belanda. Ayeuna sia ngungsikan warga ka Kobong. Pong, Kong, kurang selang bahasa Belanda, ayo. Ah, dapat janda. Janda denan bener-bener celis ya mas tong ngeret doang enggak sayu. Ayo. Ya, aja orang kumaha yeuh. Atuh bawa yeuh warga urang ngungsi ka ditu ka Kobong. Gedeung, aing boga ide sia. Ide naon? Urang jual ke Arab di TKI. Tuh, boon kolot ieu teh. Hayo guys, ayo ibu-ibu ilo. Ayo. Ieu kumaha yeuh? Bawa bayan. Bayan. Gedeung atuh. Ibu-ibu ceula adi itu. Bob. Nah, oke sih orang jadi Belanda, heuh. Oh iyalah saya mau ngenahan. Nahan ieu nikmat santai. Sia, sing bersih tah eta tah. Weh, gawe bener. Bener sih kan aduh. Nahannya orang tidak ya. Bob. Bener, Bob. Bener. Sialan. Siapa yang membunuh company? Tenang Menir. Saran saya, mending kita pindah dari tempat ini. Karena kita sudah banyak membantai mereka. Pasti mereka tahu tempat kita sekarang. Ya, benar juga kalian. Ya sudah, kita pindah. Hei, kalian kacung, ikut. Siap Menir. Kesana. Ih, aing tinggalkeun. Kabur aing ah. Kurang istirahat bawa di dieu deh. Bener bah, orang neangan tempatnya belah mana ieu bah? Di dieu wae, Bah. Dieu we. Aduh, Kong, mending urang neangan suluh yuk ah. Jeung mirunan. Waluh, jeung naon waluh. Pong, mendingan ayeuna mah urang neangan suluh aju mirunan. Belum singkong, beuh, ngeunas ya. Astagfirullah. Kan tadi si Pong ajakan sia dengan suluh. Ngan walu denan. Copongnya tombak ieu ceulina tah me cager. Bener bah. Coba si hadieu miring, kueng tombak teh yang ceuli. Geus bada, urang rek neangan suluh lah nya. Jeung bebeuleuman penting sugangan manggih manuk ke beuleum. Heeh, bener. Geus Ya, Bah. Pong. Heeh. Bah, asih mau ka mana kuliran teh jelas. Aya ngaran suluh nya hi. Bah, geus bisa lu ngomong deh. Geura dengan suluh sia deh. Pusing aing boga murid torek.
batur mah puting, penting ngalah solo ieu mah omongan boa. Ngomongin si Abah. Mbe we ngomongin si Ipong teh jelas, Pan. Si Abah ke mana ya? Yuk, ini mah orang yuk tadi istirahat asup angin sih mah. Siapa asup angin kajin asup angin mah asal asup kering. Kita terus. Oke lanjut itu kan. Sungguh cebok kolam pekor gitu. Gue. Beres. Jadi baik. Aduh, siapa lah. Orang persiapan kek orang tempur jeung Belanda. Pokoknya nama orang bela rakyat. Aja doa. Bismika ulumaya ubisi kamu. Pong. Si Pong ka mana nya lilah amat. Kong. Sareh payu budak. Ditanya na cicing bae. Si Pong ka mana? Tadi asana. Untuk ompong. Sabar ompong. Si Ipong ka mana? Lain huduna ompong. Astagfirullahaladzim. Ribut wae. Yeuh bah, urang mawa singkong. Singkong nage meuni semok bah. Tuh. Gak Abah Pong. Apa? Ieu mah singkong lain gak Abah Pong. Beuleum Pong, mantap saya mah ya. Lah, wa ka dibeuleum potongan heula sana kada anges deh kitu. Coba deh. Surang belahan heula, menyak dibeuleum kos menang ge asak sih ah. Geus bah buru gara potongan geus teu kuat ieu beuteung bah. Pugu ieu mah singkong lain gak Abah. Bah, ayeuna gara potongan lu cecepe wae deh tadi tuh. Nah, bener bah. Deui bah potongan deui bah. Wah, ieu. Belum. Ieu asa duren bah. Lain perang jeung Belanda, yang perang jeung leungit ieu mah. Nah, jeung samping. Asgel bareng aing jadi sih. Angin takaruhnya ka aing. Bah, asak meureun coba jeuleu. Soal ping-ping urang geus panas ye, geus asak. Bawa mah we geus asak. Bah. Bah. Ngalamun wae. Bah. Nampong, Asak can ieu wi, coba jeung bah. asak meureunnan. Geus kerebekan ya beuteung. Tah. Tempo. Bah, mantap ieu mah bah tuh. Bah. Gabah we sateta singkong eta iki. Abah, lain gabah, dicolok tak koeng deang irung. Lila. Tah bah nu gede bah. Asak can yuk. Asak bah. Bah mantap bah. Astagfirullahaladzim, budak. Lamun dahar bismillah heula. Astagfirullah. Pang diajarkeun ku Abah meureun baca dahar. Bah. Bang. Ya we senang di mana geuna amat ya. Dia aing keur arah ka dieu kan aing manggih dina patok kuburan pang cabut. Liburan, Pong. Aing nanya. Ya huing ngeunah nang di mana lain liburan. Kejelas ya. Nang di kuburan di ditu dina patok kuburan. Lain liburan, Kong. Di dia mah liburan, Kong. PMG can aya. Ulah ribut wae deh. Kabari ke istirahatna nya. Oh, bah. Geus dunduh. Tenang, jagaan pontong, bah.
Kalau hagoler karak kebe ya kata hui. Ini aing kan tuh. Nah, kepegang tuh. Udah kenen dua bamanya. Gede ul. Aing lapar ya. Buset, aing ngeunah-ngeunah es kala bajur ih. Mending sengit meta hitut. Nahan sih gara randeng wae sia madak. Tata, bah. Si Kokong urang keur sare kala bajur. Geus bang nu gitu oge. Yang caang ye. Udang ke si Kokong tah. Bang, hayu. Udang Burang ye. Hayu udang. Udah, hayu. Aya naon sih yo? Sukana oge. Geus hayu bade urang kacai bah urang siap-siap bae. Geus hayu. Hayu. Tombaknya bawa, tombak bawa. Ombak. Gimana ya ombak, Wak? Kemarahan gua. Kemarannya iya pada penjajah, biadab doangan. Sigana ieu bah. Belandana geus carabut ieu bah, geus kalabur dan geus nyahueun ku urang diserang. Kurang ajar. Gus, hayu urang tangan eta para penjajah. Urang selamatkeun warga anu dijieun budak. Oke, mantap bah. Ayo. Dari kamar rahasia. Ya Allah, urang teangan Belanda, urang jajah, urang gelut. Nonton dangdut. Wah, resep juga ya. Masih ya we. Tungguan, Pang. Pong, tembak Pong, ayo Belanda Pong. Oke, tembak. Iya, karena kamu Sabar nggak? Bahaya, sembunyi. Siapa main tembak-tembak wae? Gagak bahaya, kabur. Yan, Belanda. Oke, Gil, siap. Mantep Gil, cakep. Tapi kedong anjir, lebah jangan inget dah. Cuma PA kalah kagak. PA. Cenah naon sia? Tuwir aing bengkok. Pengen aya boga. Ayo urang perang deui. Kayak itu. Ayo. Coba nyawaan Kong. Bawa kemana? Siapa? Dongo-dongo ting sih, ngicek ya. Kong, aina orang pencar. Abah reka belah tonggo, mana kabelah ditu. Buru lempang. Buru. Aduh. Ya kira-kira budak narambok malnya. Namun nyahun aing gabung jeung Belanda ya aduh. Ngambek ya pas nage. Jadi sia Bob nu arek kahianatan Indonesia Bob. Ngomong sarek kacai nyawa gabung saja penjajah. Pong lain kitu Pong aing bisa ngajelaskeun Pong sama. Alah. Pong. Aing bisa ngajelaskeun Pong. Aing lamun tiru jeung Belanda, paeh aing mah di Pong sama. Tenang atuh. Alah, ulah basa-basi sia Bob. Geus kilut jeung aing sia Bob. Sia pengkhianat tetep pengkhianat Bob. Pong aing mung leuting sia Pong sama aing bisa ngajelaskeun Pong kabeh Pong. Alah.
Jaga si Ipong. Si Ipong nama saya ngajakan dulu bener-bener kain ya. Jaga si Ipong. Oh, wah, saya nama bawa terjeng aing lah. Musuh wae aing jeung aing sia. Pengkhianat. Siya mulai bawa baturan aing, geus dipodaran sak kowe enak keneh. Pong sama. Para boga yang sakit itu ge, tangan aing. Ila keneh sia mah bisa ngelekeun aing teh. Tahun-tahun. Ana yang nanya. Semoga kata-kata terakhir tuh ya sama ditembak koing. Naon sia? Tembak pun langsung ya. Mending geus ayeuna paehan aing ya, paehan aing daripada aing jadi pengkhianat ka sia. Coba ngomong saya Pong. Gerak paehan aing sia Bobi. Tapi ulah sampai saya nyiksa rakyat Bob. Saya teu inget perjuangan orang nu baheula Bob. Bob, kiraha orang bisa dahar ngeunah ieu Bob. Unggal poe kulubdang deur bae jeung kulubdang. Tuh sama hayang dahar ngeunah mah kudu merdeka heula Pong sama. Bob, tapi kumaha carana orang yang merdeka ieu? Kunaon Pong? Aing boga saran ya. Urang mun hayang merdeka kudu sampai pecah belah Pong. Kudu kompak terus ke dituna. Aing mah serius Pong. Pong, pura Pongnya, aing hilap semua. Oke Bob, mending geus enak Bob. Enak, orang jajah langsung Belanda Bob. Orang basmi kabeh. Siap Pong, aing Pong. Ana orang bersatu deh Pong. Ayo, langsung ayo bro. Duh, aing kemana deui nya? Duh, aing naon ieu? Sia Rok. Kenaan sih dia? Wah, sia kok. Ayo si Kong, Bud. Si mana wae Rok? Sia naonan Rok? Ham ada si Kong. Astaga, pesang mah teh. Ya kunaon Rok tarik kituan wae. Ngarti aing mah. Ya ada si Kong. Astaga. Rok aya orang nean budak Rok. Yuk Kong. Nah, Rok Rok. Rok kunaon sia?
Sia tita beri siapa wae aing sia. Enggeus ulah ribut bae, enggeus ulah ribut. Nah si Pong ih. Ingat pesan Abah, urang teh ulah ribut, urang teh dulur. Urang basmi Belanda. Wah, bener rok sah. Mending orang bersatu deui, orang jajah tuh Belanda. Oke lah siap. Orang bersatu deh berempat. Orang bas di Belanda kong aing kong. Nah, sia tadi aing naon aing nyeri aing beung aing. Enggeus dah ayo dah urang kenapa? Orang bersatu kong. Nyatu. Mantap atuh ayo. Sia mah. Ulang geus. Enak teh. Urang berpencar, urang bagi dua. Rok bom sakaditu. Aing tadi tuju si kokong teh. Ayo. Oke lah. Hayu. Ayo, Bu. Ada sih. Kemana ya? Sinti Belanda ini. Sia tengah metik-metik di dia. Sia tembak Belanda. Geus ayo lu cek ngunci. Ya Allah. Perasaan aing teh enak amat. Susul aing ke si Abah ah. Allahu Akbar. Jang! Jang! Belanda keparat. Ya Allah, Abah. Abah kunaon? Abah. Abah. Kunaon ieu ti, Abah ti? Coba Bob. Abah katembak Bob. Coba kedeng. Bob. Kunaon, Bob? Ih. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abah. Dik. Abah kunaon teh? Astagfirullahaladzim. Abah. Bobi, iya Abah kunaon, Bobi? Bobi, jawab coba Bobi. Jawab ya Abah kunaon. Abah geus eueuh pong sama innalillahi. Kusaha bieu babawana Bob. Belanda be Adam. Belanda haram jadah. Nyawa kudu dibayar nyawa. Bob. Naon Bang Mato? Aing bener-bener si pengmah gagabah eta budak Ah, nyangkeun sepeda. Sia geus keur kieu ge dah. Ayo suruh urusan apa dah? Ayo dah. Jalan saya buruk ya. Orang ieu yuk. Urang anu kan ya. Motor. Jang. Jang. Astagfirullahaladzim. Belanda biadab. Teka. Sepil. Lah, gua habis sih. Ayeuna giliran si anu kueng dipaehan.
Modar ya. Ya, modar sia tah. Amin ya Allah. Bah, turnuhun nya banyak dari pahlawan kabehan. Jasa Abah mau bakal dipohokeun, Bah. Abah sing tenang ya. Ya, Bang. Mama terus.